Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Sabadana dibuka ku kalimah tahmid alhamdulillah pikeun nembongkeun yen urang teh salawasna hoyong syukur sareng nyukurkeun pirang-pirang kanikmatan Allah Ta'ala anu parantos dinugrahakeun ka urang sadaya nu dohir, nu batin, nu kamari, nu kiwari. Kalayan harepan mugi-mugi ayeuna jeung isuk jaganing geto urang salawasna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala tur urang dikocoran teras ku nikmat-nikmat anu sakitu jembarna. Diantepkeun ku doa mugi-mugi ieu pedaran teh sing jadi ilmu anu manfaat, sing jadi rizki anu thayyib anu hade. Oge mudah-mudahan ku ilmu dosa-dosa urang sadaya digugurkeun ku Allah Ta'ala sarta urang kenging cacaang hidayah anu tiasa nembus kana ati sanubari urang sadaya ku wasilahna ilmu. Alhamdulillah pamirsa sabada lami panginten simkuring teu nepangan pamirsa jalaran ku rupa-rupa wagelan. Alhamdulillah ayeuna tiasa ngeureuyeuh deui mugi-mugi salawasna urang sadaya dipaparin ku Allah Subhanahu wa Ta'ala pirang-pirang kaperyogian urang sewang-sewang. Di antawisna nyaeta dipasihan sehat dohir batin, dipasihan kakiatan ilmu, oge dipasihan kakiatan mikir oge keur ngadugikeunana. Asa kitunya bubuka nama. Urang hanca deui dina danget nu ayeuna nyaeta ngeunaan mukjizat, karomah sareng maunah. Sanes mauneh. Mauneh mah rumah makan ya. Insyaallah urang sadaya parantos ngarti tilu istilah anu jadi jejer dina guara nu ayeuna. Yakin simkuring naon mukjizat, naon karomah, sarta naon maunah. Mukjizat panginten geus moal nyaksian deui sacara definitif nurutkeun totoongan tetenjoan ilmu. Ari dina ungkara jeung obrolan mah panginten geus biasa urang nyebutkeun mukjizat. Sapertos ayeuna ya Allah mugi-mugi lungsur mukjizat. Sasalat geura eureun, geura liren upamina teh mah. Bebaslah ngagunakeun ungkara mukjizat mah. Nanging sacara istilah nurutkeun ilmu mah tos teu aya mukjizat teh. Tah paling-paling nu dua, karomah sareng maunah. Karomah
mauna insyaallah dugikeun kadanget ayeuna masih keneh kajantenan. Imam Abu Hanifah negeskeun nandeskeun dina prinsip-prinsip akidah anu natrat dina kitabna Al-Fiqhul Akbar. Anjeunna ngandika al-ayatu lil anbiya wal karamatu lil aulia. Eta prinsip anjeunna. Ari ayat teh maksudna mukjizat. Mukjizat teh khususon kanggo para nabi. Anapun al-karomat teh ya, eta khususon kangge wali-wali Allah. Tah naon mukjizat sarta naon karomah teh. Mukjizat sareng karomah teh eta kaasup perkara kharikun lil adah. Kharikun lil adah. Naon maksudna kharikun lil adah? Kharikun lil adah teh nyaeta luar biasa. Di luar kebiasaan. Perkara anu luar biasa eta teh kharikun lil adah. Atanapi upami ngangge basa bebas mah perkara anu teu asup di akal. Teu kaharti ku akal. Gambaran ieu mah gambaran. Para nabi Allah Subhanahu wa taala dipaparin mukjizat kharikun lil adah. Perkara anu luar biasa, tapi perkara anu luar biasa ieu henteu tiasa kajantenan unggal usik. Unggal waktu, tapi gumantung irodah Allah Subhanahu wa taala. Upamina teh mah Nabi Ibrahim alaihissalam anjeunna dipaparin mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala. Teu teurak diduruk ku seuneu anu sakitu ngabebelana sarta suluh anu sakitu ruhaina. Cenah saur Shahibul Hikayah, naon sababna Nabi Ibrahim diduruk? Sabab cenah nu ngadurukna teh nyaeta jalma anu sok nyembah seuneu. Gitu. Anggapanana lamun Nabi Ibrahim ngaledek Rob pangeran nu disembah ku maranehna nyaeta seuneu nu katelah majusi teh dihina tah seuneu teh diledek. Upami teh mah ku ungkara bebas maknya nyembah nu kitu, nyembah seuneu. Da seuneu mah nya ge ngabebela aya pareumna. Diseblok ku cai pan pareum. Teu narima tah kana cariosan Nabi Ibrahim. Ku keheul-keheul jeung jengkel-jengkelna Ibrahim ditewak terus dihukum nyaeta make seuneu. Suluh nu sakitu lobana, nu sakitu ruhaina, seuneu nu sakitu ngabebelana. Ku mukjizat Allah Subhanahu wa taala eta seuneu teu teurak ngabeuleuum Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Tah ieu contoh mukjizat. Jadi di luar nalar, di luar kemampuan urang sadaya. Atanapi Nabi Musa alaihissalam tiasa meulah lautan. Tiasa ngarobah tina iteuk jadi oray. Tapi aya deui nu langkung aheng. Zaman kiwari nya teh si Kang Yana. Si Kang Yana geus ngeprank ta sa alam dunia. Nya, bayangkeun nu diprank ku si Kang Yana saha cing dukun. Dukun katipu luar biasa Kang Yana. Nepikeun ka riweuh para kuncen oge. Nya, tuh da kasohor atuh cadas pangeran teh. Baheula lamun liwat ka dinya baheula ieu mah ayeuna mah da sasapedahan ge ka dinya ayeuna mah baheula mah atuh
Ngaliwat kadinya teh kudu pupuntenan, kudu itu, kudu ieu, kudu nyambat itu, nyambat ieu nya. Ieu nama diledek tak ku si Kang Yana. Geunjleung salam dunia. Keun eda dunia ngaranna oge rame lah. Tah, urang tunda masalah Kang Yana. Urang pedar deui lain mujizat eta mah sanes. Mujizat teh ku Allah dinugrahakeun ka saha? Ka para nabina. Nabi Ibrahim kenging, Nabi Musa kenging, Nabi Isa kenging, kantenan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna tiasa Isra, tiasa Mi'raj, malah bulan oge nepikeun ka beulah. Eta bagian tina mukjizat. Tapi teu kajadian moal kajantenan saban saat, saban wanci, saban wayah, saban usik teu bisa. Kaum Nabi Musa butuh cai, keluar ti dia, juga aya cai. Tina rema-remana tapi teu unggal usik. Naon sababna? Da mujizat. Mujizat mah datangna teu aya nu bisa nyaon teh memprediksi, teu bisa di ya teu bisa di eta lah, teu bisa di teu disangka-sangka. Juk datang we kitu. Jeung contoh-contoh anu sejenna seueur pisan mukjizat. Mukjizat nu ku Allah dipasihkeun ka para nabi na seueur pisan. Sarta para nabi rata-rata ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan mukjizat. Mukjizat teh nyaeta perkara anu khariqun lil ada. Tah eta anu disebat mukjizat teh. Ayeuna aya teu aya. Naon sababna? Sabab nabina tos teu aya. Tapi sing emut ieu nurutkeun definisi, nurutkeun totoongan ilmu. Teu aya nu disebat mukjizat teh. Nu kadua nyaeta al-karamah. Karamah ge sami kagolongkeun khariqun lil adah. Malah dina hiji katerangan cenah ari khariqun lil adah teh aya 7 perkara. Wal khariqu anwa'un sab'atun. Perkara anu aheng luar biasa teh aya 7 rupa. Nu kahiji irhasun. Anggesot. Irhasun. Irhasun. Sami eta ge siga mukjizat. Mun ceuk urang mah sakti. Tapi da sakti mah ketangnya nya kurang leuwih lah eta mah deukeut-deukeut irhas. Ngan irhas mah ku Allah dipasihkeun ka hiji jalmi samemeh Allah ngutus nabi jeung rasulna. Tuh. Jadi nurutkeun totoongan para ulama, horeng Allah Subhanahu wa taala maparin rupa-rupa kaluar biasaan ka hamba-hamba anu dikersakkeun ku anjeunna. Samemeh anjeunna ngutus nabi ge tos aya perkara anu luar biasa. Tos aya. Allahu alam ya, Allahu alam. Nu kadua mu'jizatun. Tos dipedar tah. Anu katilu wa karomatun, karomah. Jamana karomat. Di urang jadi keramat. Aya makam keramat. Aya naon lah seueur batu keramat, bedog keramat, sagala we keramat. Nya pedang keramat. Eta teh hartina boga karomah. Mibanda kaluar biasaan. Nu kaopat maunah. Maunah mah pitulung. Tapi kaasup keluar biasaan. Eta maunah. Nu kalima nyaeta wa ihanah. Ihanah teh ngahinakeun. Ya contoh nama panginten anu aya dina otak urang sewang-sewang Qorun. Qorun ku Allah dihinakeun. Dihinakeun. Sabab embung zakat mun jaman ayeuna mah. Sedekah embung mere pelit na kacida.
Padahal tadi nate manehna sangsara. Allah tadi angkat heula. Ka Nabi Musa pan minta tulung nate. Cenah saur hoy naon teh? Eta teh alo senanya. Oh, mencuk urang malo. Geus bosen mamang teh sangsara. Cing pangdoakeun ku alo. Da alo mah soleh, doana mustajab. Cek gur lamun dina mesin mah. Nya saur alona teh, siap kitu mang jadi jalma beunghar. Siap atuh. Ah no bener suwer. Di mah hariwang mang, lamun mamang ayeuna beunghar, mamang jadi poho ka Allah. Ah moal atuh. Moal poho ka Allah mah. Ayeuna wae kieu insyaallah kitu muncul urang. Nya mungkara bebasna ieu mah henteu kitu da. Nabi Musa mah lain urang Sunda, ieu ngadongengkeun lamun disundakeun gitu. Bener mang, siap mang, laras siap. Ya Nabi Musa teh ngadoa ka Allah sangkan pamana dibeungharkeun. Dibere harta banda anu leuwih ti manusia pada umumna. Tah ieu oge keluar biasaan. Keluar biasaan. Nah, ari geus beunghar poho kana Purwadaksi. Tungtungna Allah murka bendu dilelepkeun korun jeung harta-harta. Naudzubillah. Ta ieu teh contoh ihanah dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayeuna bakal kajantenan deui Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ngan contoh naon teh pengalaman likuifaksi teh nya nu sababaraha taun ka tukang kajadian pikeun ka nu boga imahna teu kanyahoan. Imahna teuing di mana. Ludes. Masyaallah. Tah ieu teh contoh lamun teh mah anu nu likuifaksi mah teu acan ieu teu acan wantun urang ge ngadefinisikeun kitu kieu ngan kejadian luar biasa leres. Tapi nah ieu teh bagian tina Allah ngahinakeun hiji kaum, hiji manusia, Allahu a'lam. Ari korun mah tos puguh disebut ihanah teh sabab ku Al-Qur'an tos dijelaskeun. Allah geus mere kabar ka urang, mere beja. Nah, kade siga si korun. Si korun geus dibere kakayaan anu sakitu luar biasa na ku kami. Poho ka kami, poho kawajibanana, nya ku kami dilelepkeun. Tah nu kitu teh namina ihanah. Ihanah. Allahu a'lam. Atanapi dilemahkeun. Nu kagenap istidraj. Istidraj teh tina kecap daroja. Unggul, luhur. Boga pangkat, boga darajat, wah jugala jaya. Amun dina partai mah pemilu menang wae. Amun dina pilpres nomor hiji wae. Dina pilkada pasti sukses gitu. Nya eta teh dipasihan kaunggulan daraja. Tah lamun teh mah hiji jalma hiji kaum diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dina titik-titik tertentu, dina waktu-waktu anu geus tangtu, kalayan ajalna ku Allah dilelepkeun, ku Allah dijungkelkeun, tanu kitu teh namina istidraj. Istidraj. Ya. Insyaallah tos sering dipedar lah ieu mah. Nu katujuhnya eta sihir. Nah, sihir oge luar biasa. Sihir. Sapertos nembe aya nu nelpon. Kunaon sebenarnya badan abdi teh tos setahun ieu asa kaduruk. Panginten ieu mah upami tos tatambah tos lalandong konsultasi tos itu tos ieu nya bisa jadi panginten aya gangguan sihir. Insyaallah ya nu gaduh gangguan sihirnya mangga ayeuna mah urang cobi hatena kosongkeun tina sagala rupa. Naon teh lah nu aya patalina jeung dunia. Cobi ayeuna puseurkeun konsentrasina ka Allah taala. Cobi urang nyobian we ieu mah pamirsa. Sugan dikersakeun ku Allah. So,
terus kosong hati, terus pikiran oge fokuskeun ke Allah. Sim kuring ngadedel doa ti katabihan. Bismillahirrahmanirrahim. Arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dzika wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, eta jampe ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ponok, tapi lamun Allah ngeresakeun insyaallah. Da abdi ge kantos. Aya hiji jalmi nyeri cangkeng, nu hiji nyeri sampean, diusap jajampeana nu tadi. Ponok, nyogok, da mang alhamdulillah. Ngan saanggeusna kuring jadi nyeri cangkeng gitu we masalahna mah. Mudah-mudahan jampe anu nembe di galindengkeun teh insyaallah. Pamirsa ayeuna nuju ngarandapan rupa-rupa kasusah ka nyeri kitu nya. Mugi-mugi weh anu sifatna batin, anu sifatna nya cek bahasa eta nama non medis nya. Mudah-mudahan margi nya setan sihir eta teh boga kekuatan anu memang kalayan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengaruhan sehatna hiji jalmi, jagjagna hiji jalmi. Itu. Ta eta panginten pamirsa, jadi ari mukjizat mah eta teh perkara anu luar biasa. Ngan ari mukjizat mah nyaeta definisina teh saur sababaraha ahli diterangkeun yen ari mukjizat teh bisyartin an yakuna muwafiqon lima da'ahu min annahu Rasulullah. Jadi mukjizat mah aya patalina sareng kanabian. Aya patalina sareng kanabian. Jadi keur negeskeun yen diri nate nabi. Mun sapertos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sababaraha lolongkrang, dina sababaraha kasempetan anjeunna nguningakeun ana Rasulullah. Tah nalika anjeunna netelakeun kuring Rasul Allah, kuring Nabi Allah, teh teh butuh fakta. Ya, butuh bukti sanes fakta, butuh bukti. Naon bukti? Perkara naon anu keur ngabuktikeun yen dirina nabi, yen dirina bener-bener rasul. Nya Allah ngalungsurkeun mukjizat. Kalayan widi sareng irodah anjeunna. Teu tiasa pulah pilih, memangna hadiah, memangna program henteu. Nya dina bab naon namanya nyangkakeun ka Allah. Sebab eta teh bagian tina nembongkeun kanabian. Eta mukjizat. Sarta urang wajib iman kana kanabian sareng karasulanna. Sanes kana mukjizatna, sanes. Sok ayeuna contoh. Nabi Ibrahim harita henteu teurak dibeulem. Nah urang teh iman kana ieu Nabi Ibrahim teu teurak dibeulem, henteu. Sanes etana da eta mah mukjizat. Peristiwa jeung kajadianana teh gumantung kana irodah Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana nuduhkeun ieu Nabi Ibrahim teh bener-bener Rasul Allah gitu. Tah nu diimankeun ku urang mah nyaeta kanabian jeung karasulan Nabi Ibrahim. Sanes kana teu teurakna dibeulem sanes. Eta mah perkara luar biasa. Keur nguatkeun, keur nandeskeun yen anjeunna teh Rasulullah. Naon buktina nyaeta? Di antawisna. Oge nu kaduana mukjizat teh lain menang ikhtiar, lain menang usaha. Lain menang nguasaan, lain menang amalan-amalan anu tangtu sanes. Pandi urang mah sakapung ngelmu itu, ngelmu ieu, ngarah teu teurak dibeulem,
ngarah tuturak di kadeknya ngarah leungit siga mangyana sanes sanes. Jadi urang mah wajib iman kana kanabian jeung karasulanana. Nah urang kudu nuturkeun Nabi Ibrahim henteu. Da urang mah wajib nurut ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu. Jadi iman ka anjeunna teh diwates. Diwates. Henteu kenging urang teh misalna, agama naon maneh? Agama saya mah Ibrahimiyah. Naon Ibrahimiyah teh? Nuturkeun ka Nabi Ibrahim. Nah, lain nuturkeun teu meunang. Tetep syahadat urang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lamun urang iman ka Nabi Muhammad salaku hamba sareng rasulna, kalayan otomatis eta teh iman ka hamba-hamba nabi-nabi sarta Rasulullah samemehna. Insyaallah. Dua kalimat syahadat teh pondok nyogok laras-laras. Ku eta ungkara teh cekap. Urang teh hartina iman sanes ka Muhammad hungkul, tapi iman ka nabi-nabi samemehna. Gitu. Tanu kadua naon karomah teh? Karomah ge sami khariqun lil ada, perkara luar biasa, tapi sanes kangge nabi, sanes kangge rasul, tapi kangge wali-wali Allah. Namawi istilah nate zuhuru amrin khariqin lil adati min kibali waliyin solihin ghairu muqarinin li da'wan nubuwati li ikhrajil ma'unati. Nembrakna nembongna perkara anu memang kagolongkeun luar biasa tapi dihususkeun kangge para wali anu soleh. Wali Allah nu soleh, tokoh spiritual anu soleh gitulah. Nyantong tokoh lah jalmi we, jalmi soleh. Jalmi soleh. Oge teu aya kaitanana sareng dakwah nubuwah, klaim kenabian teu aya. Jadi lamun aya hiji jalmi kasohor soleh, kasohor bagur. Terus aya perkara anu luar biasa. Urang lain iman karena perkara luar biasa na lain, tapi urang kudu hormati lawat ka anjeunna. Benten sareng ka nabi mah kaasup rukun iman, iman ka rasulna, ari ka para wali Allah mah teu aya urusanana sareng kaimanan. Teu aya. Cekape urang teh ku hormat tilawat ka jalmi-jalmi anu soleh. Ngan kiwari ye rada reuwas oge urangnya. Margi sababaraha tokoh anu ku urang dianggap soleh malah deket-deket kana wali Allah, atanapi boa-boa aranjeunna teh wali Allah ditarewakan ayeuna mah pamirsa. Ya. Umat Islam tangtos keung. Mohon, presiden wajib singkil, wajib. Menyari balapan singkil ai masalah kaumatan ieu henteu pan kitu cek urang. Nya. Leras. Mugi-mugi we ku anjeunna mah direngsekeun. Hati-hati gitulah. Mohon da. Lamun urang rajin neuleuman ilmu akidah pasti bakal manggihan bab mukjizat karomah sareng maunah. Ari ulama jalmi bager ditewak di Panjaram ada geus ti baheula ge geus aya atuh. Selain dongeng sebenarnya mah nya geus biasa eta mah, geus biasa. Nganu paur teh ta eta. Nu paur teh Allah ngalungsurkeun ihana ka ieu bangsa, ieu nu dipikah hariwang teh. Lamun urang ngangge rujukanana teh ngangge ilmu akidah. Hariwang lamun kondisina kieu Allah ngalungsurkeun ihana, hinaan. Diperongan banget urang teh ku arang nepikeun ka nya batur teh nyaleungseurikeun. Paur diwiwirang gitu teh. Tah jadi karomah mah taya hubunganana sareng klaim kenabian. Dan sareng
mukjizat. Mukjizat mah aya hubunganna sareng klaim kanabian. Oge keur ngabedakeun antara karomah jeung maunah. Tak langsung wae kana maunah. Ari karomah mah keluar biasa, deket-deket mukjizat gitu. Ngan ku Allah dipasihkeunana teh ka leres. Ka wali Allah, ka jalmi-jalmi nu saroleh. Anapun maunah mah sanes ka wali Allah. Tapi ka awam. Sepertos abdi lah kaum awam gitu tah. Sanes wali abdi. Tapi keneh tina soleh. Mugi-mugi ku Allah disolehkeun. Amin. Lamun Allah maparin pitulung anu luar biasa, eta teh disebutna maunah. Sanes mauneh, maunah pitulung. Ya, contoh we kieu lah. Hiji mangsa diberi anjing. Ruas orang teh sieun. Lumpat we. Padahal sapopoe tara lumpat. Tara olahraga lari. Komo larina nepikeun katarik mah, tapi harita mah ku maunahna ti Allah lumpatna tarik tuluy bisa ngagajelengan tembok sebut we anu luhurna 3 meter. Gajeleng teh. Mun teh sapertos sababaraha naon teh? Sababaraha sobat anu waktos tragedi Mina teh nya. Nalika aya kejadian anu teu disangka-sangka, tuluy anjeunna soak ka cida da eta mah ujug-ujug gajeleng we cenah kitu. Bari pakaianna teh nyaeta raksukan ihram. 2 lambar kain teh gajeleng. Jug aya di luhureun tenda we, padahal pager sakitu luhurna. Sanes wali, sanes nabi, ukur manusia awam, tapi lamun ku Allah dipasihan maunah, tak kitu kejadian. Ujug-ujug salamet, alhamdulillah. Ujug-ujug ngahulang, nah saya bisa gajeleng. Paluhur pisan, tak eta teh maunah. Maunah. Leres. Aya jalmi tiasa itu tiasa ieu, komo ibu-ibu mah. Yesuh. Terus ngagoreng, nyayur. Nganturkeun heula budak ka sakola, balik deui. Wah, sibuk luar biasanya. Tuluy HP, TikTokan. Maunah eta teh. Maunah eta teh. Nya aya pitulung lah, aya pitulung. Sanes nabi, sanes rasul, sanes wali Allah, maunah. Karomah jeung maunah mah kajadianana tiba heula nepikeun ka ayeuna. Malah nalika Nabi Rasul masih jumeneng karomah mah aya. Wes Al-Qarni gaduh naon? Gaduh karomah. Numawi anjeunna mah naon? Numawi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gaduh cita-cita lamun teh pami telepat ya. Lamun urang hiji mangsa panggih jeung Mang Uwais mun kitu cuk urang mah. Panggih jeung Mang Uwais. Kukuring rek dipenta manehna sangkan mangdoakeun ka Allah Subhanahu wa taala keur ngalubarkeun dosa-dosa urang ku magfirah. Hartina Umar bin Khattab boga implengan, boga sawangan. Ieu jalmi lain jalmi samanea. Ieu jalmi luar biasa, nepikeun ka ku Nabi ditetelakeun aya hiji jalma henteu sohor di dunia, henteu sohor di bumi, tapi sohor di langit. Ini wali Allah. Jadi nu dipentana teh eta. Eta lah. Salajengna ari karomah teh perkara anu teu asup di akal. Naon contona? Disebutkan ku para ulama teh di antawisna teh kakasyakil qamar. Hesenya nyebut lagi kakasyakil qamar. Kakasyakil qamar. Beulahna bulan beulah. Tawarengat lah. Ihya'il mauta.
ngahudangkeun ngahirupkeun nu maut. Nabi Isa, Nabi Musa ge pan dina surat Al-Baqarah. Teh eta teh keluar biasaan ngan ari eta mah mukjizat. Upami dikeresakeun ku wali Allah eta mah di India, di Pakistan aya ditinggalan para wali teh. Ugikeun ka cenah di tempat ieu mah seueur karomah. Mawi tempat eta teh disebutna keramat. Bahasa Indonesia tempat yang dikeramatkan gitu. Aya teh eta teh katel gede pisan. Ditinggalan wali Allah. Seuneuna leutik tapi bisa manaskeun katel nu sakitu gedena. Nah, aya karomah. Atanapi qad ilmasaqatil ba'idati fil muddatil qalilati. Jadi bisa neuteuk jarak, bisa motong jarak. Ya bisa motong jarak. Anu tadina jauh jadi deket. Wali Allah ku kersaning widina tiasa ngalakonan perjalanan Bandung-Jakarta ukur 5 menit. Nyalah mun dikersakeun ku Allah. Gitu. Dikersakeun ku Allah. Atanapi zuhuru ta'ami wasyarabi 'indal hajah. Bisa ngadatangkeun dahareun tuangeun dina waktu butuh. Nah, sapertos saha? Sapertos Maryam. Mohon. Ramana Zakaria salaku nabi. Neng kunaon cenah nyumput wae. Gera dahar atuh kitu mun curang mah. Nah, atuh barang dibuka eta mihrab nyampak dahareun. Nya, nyampak dahareun teh. Di mana eta dahareun? Tangtos ti Allah. Nah, bet gaduh dahareun tuangeun leueuteun. Apan anjeunna teh kakasih Allah. Nya, jalmi anu solehah. Lamun jalmi na solehah, wali Allah. Nalika aya naon teh khariqun lil ada, perkara anu luar biasa, di luar kabiasaan, tah eta teh karomah. Ashabul Kahfi karomah. Oke aya jalmi-jalmi anu ku Allah teu disebut namina dina Al-Qur'an. Anu ku Allah digambarkeun munajatna, taqarrubna. Nepikeun ka bisa muka lawang-lawang langit dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dibuka we eta teh. Lawang atanapi batu anu nutupan sungut guha teh. Muka. Kunaon? Eta teh karomah. Naon sabab disebut karomah? Sabab sanes nabi, sanes rasul. Oke, karomah sakali deui. Bisa kajadian di zaman nabi, bisa kajantenan di zaman rasul. Tiasa bareng. Jadi ka nabi mah mujizat, ka sahabat Abu Bakar, ka sahabat Umar bin Khattab, ka sahabat nu sanesna eta karomah. Tapi teu saban wayah, teu saban wanci. Pan harita ge kantos Abu Hurairah radhiyallahu an. Anjeunna teh ya Rasulullah abi teh lapar. Hayu cenah urang kai mah sugan aya dahareun. Anjeunna lebet ka bumi uluk salam. Nyampak dina meja teh aya samangkok susu. Aya laguna teh samangkok samangka nya samangkok. Cenah ku anjeunna. Tataros heula. Ieu ti mana? Kitu da Rasul oge tadina waktos kaluar ti bumi mah teu aya eta susu teh, tapi nah ayeuna jadi aya. Aya nu masihan cenah kitu. Ke sedekah hadiah. Margi upami disebatkeun ieu sedekah ku Rasulullah moal dileueut. Tapi lamun disebutkeun hadiah, ieu mah hartina hadiah. Teu aya hubunganna sareng ibadah, ieu mah muamalah. Tah geuningan Abu Hurairah, aya tah geuningan tah. Ngan nalika Abu Hurairah bade ngaleueut eta susu, mangkaning nuju lapar, butuh-butuhna dahareun jeung inumeun. Ujug-ujug saur Nabi teh keke cenah asa aya barudak cenah di ditu. Disebutna teh ahlus syufah. Cing cenah calukan. Atuh ditahan heula eta teh.
susu teh. Sauran we barudak teh mangkaning cenah aya 40 na Allahu a'lam. Nya lobalah pokona mah. Jajarkeun cenah teh. Jajarkeun we ka Abu Hurairah teh. Sok cenah bere ta manehna hiji-hiji. Ari abdi engke maneh mah pandeuri kitu cuk urang mah. Abu Hurairah oge ngarejak. Robas. Malah aya cenah mimiti mah rada ambak ka Rasul teh. Tapi da kabujeng diingetkeun. Saha heula eta teh? Oh, dina hate. Eta teh Kangjeng Rasul. Nya dawuh anjeunna eta teh lain dawuhan samanea. Amun saur Rasulullah teh bagikeun ka ditu, nurut kudu nurut. Eta mah fatwa atanapi arahan ti Rasulullah. Ya weh Abu Hurairah teh percanten lah. Pasti Rasulullah moal nyilakakeun kuring, nya oge kuring teh kelapar pisan ka cida. Langsung tah keun. Eta cenah saur Abu Hurairah, susu samangkok uyup mangkaninya uyup nage meureunan uyup lapar. uyup meureun kitu da teu nyaksian abdi oge. Tergot. Tah cenah ayeuna terakhir panungtungan enteun. Abdi nya sok lagu. Deui cenah lagu. Teu sep. Heran cenah ieu teh. Sok ka dieu ayeuna kami itu Rasulullah. Samangkok susu ku sararea. Wadahna teh digonta-ganti. Ieu teh gabungan antara mukjizat sareng karomah. Mukjizat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karomah ti Abu Hurairah. Ngan cantang tuh bisa diulang deui kajadianana. Da ngaranna ge mukjizat, da ngaranna ge karomah. Teu bisa unggah usik, unggah waktu gitu. Tak ayeuna maunah mah nyaeta anu Allah ngalungsurkeunana teh ka awam, kalangan awam, ka jalmi biasa sapertos urang sadaya insyaallah pamirsa. Nya insyaallah ku salat urang, ku wudu urang, ku tayamum urang, ku ibadah urang sadaya, doa urang nu dimunajatkeun insyaallah. Insyaallah aya maunah. Ya, ingat ya. Jadi lamun urang ayeuna sok ngangge teori-teori barat nya. Ya memang teu salah sih, teu salah, telepat. Ayeuna doa terus artinya wudu, dijelaskeun upamina teh mah ku ilmuwan ya anu ti barat di manalah pokona mah. Timur barat oge pan seueurnya. Ya. Di naon teh? Di pedar we ngangge ilmu panemu manusia lah. Nah teu naonnya teh. Sah-sah wae. Ngan kangaranana ilmu mah sing emut relatif. Poe ieu bener, isuk page teh mah duka. Sok ayeuna vaksin nu suntikeun kana urang, kana awak urang sadaya, cing kumaha? Nya secara ilmiah mah bisa diterima. Kahareup bakal kumaha Allahu a'lam. Nya, Allahu a'lam. Gitu. Tanu mawi kangge urang mah sabenerna lamun urang hayang kenging pirang-pirang sebut weh keluar biasa. Solehkeun diri urang. Insyaallah dina teu manjing jadi wali Allah oge insyaallah urang bakal kenging maunah. Iya maunah. Perkara anu di luar kebiasaan. Contoh. Hiji jalmi ya. Ku Rasulullah digambar. Hormat tilawatna kanu jadi sepuh luar biasa. Ampir unggal poe anjeunna sok nyuguhkeun susu hasil meres tina ingon-ingonna kanu jadi rama. Anjeunna sok ngaleueut sabada ramana ngaleueut langkung ti payun. Upami teh mahnya sacangkir ieu susu teh.
Anjeunna tos biasa. Pokona kuring moal nginum lamun candi inum ku bapa kuring. Kan beda ari sareng ayeuna mah. Nu bapa keur bapa, nu kuring keur kuring pan kitu nya. Ieu mah lain. Sagelas teh kuring boga kabiasaan dina raraga ngalap berkah teu wani nginum kajaba sabada dileueut ku pun bapa. Rek sabaraha we ngaleutna, rek sakedik, rek seueur terserah. Atampi teu disesakeun ge jenting teh masalah. Laras. Ieu gambaran ieu ku soleh-solehna jalmi. Susu yang baru ditaheur heula nya, taheur heula. Terus dipasikeun. Ngan nalika anjeunna bade masikeun kanu jadi ramana, kabujang kulem. Nya anjeunna teu ngaganggu eta susu anu tos disiapkeun, dugikeun ka ramana atanapi nu jadi ramana ngaleut. Tah terasa ku anjeunna teh diguar. Dina anjeunna dina kaayaan susah, ngadoa ka Allah, ya Allah, lamun teh mah kajadian harita atanapi kabiasaan abdi kanu jadi rama, saukur mereci susu coba. Ya Allah, lamun teh mah eta amal soleh nu pang hade-hadena mungguh anjeun. Bukakeun ieu lawang ya Allah. Buka tah. Batu nu sok kitu gedena teu asup di akal. Langsung tah buka. Nya. Jadi lamun ngangge teori-teori ti mana ti barat ti timur jeung sajabana komo anu nalungtikna teh lain urang Islam tangtos eta mah da. Percaya teu percaya urang oge. Kan urang kudu boga titincakan anu pasti nyaeta titinggalan para ulama. Ieu titinggalan para ulama. Sing inget urang teh boga potensi naon? Maunah. Sapertos nu tadi, Pak Ustad kunaon cenah badan abdi teh meni asa diduruk. Terus gitu terus nya. Cobian. Ya, bari nginget-nginget hiji amalan anu memang hade. Tong nginget-nginget dosa, lamun nginget-nginget dosa mah moal jadi. Ya Allah, abdi teh da kieu, udah tukang misalnya teh ka kolot goreng, ka tatangga goreng, ka salaki goreng, geus eueuh harapan doa abdi diijabahan gitu. Jadi ingat-ingat kehadean urang. Ieu teori urang cara ngamunajatkeun doa sangkan urang kenging mauna. Kenging pitulu. Ya. Kenging pitulu. Oh, da rupa-rupa kejadian pan, keluar biasaan mah. Malah dina katerangan mah cenah al-masyu 'alal ma, bisa leumpang naluhureun cai. Terus bisa hiber di udara gitu. Bisa hiber. Eta teh karomah, eta teh mau. Bisa ngagajleng, bisa itu, bisa ieu. Ya. Nah, jadi ayo urang guar deui ilmu akidah utamina mah ieu teh kenging nyusun para ulama. Urang akrob teuing kana ilmu panemu ti urang-urang kafir, terus urang percaya, terus dicoba dipaksakeun nya ibadah teh diterangkeun ku ilmu, padahal itu mah ilmu ya teuing bener teuing salah da geuningan. Ari jelema hayang sohor mah nya rupa-rupa we. Rupa-rupa. Pajar kieu, pajar kitu, padahal mah da eta teh kebohongan. Dusta eta teh. Nu dikemas kitu tadi dibungkus kalayan apik nepikeun ka jadi siga ilmu. Padahal mah eta teh tipuan. Tipuan pamirsa. Tak sakitu panginten pamirsa anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina bab akidah para ulama terus ngadugikeun aya tilu istilah keur urang soleh mah nya. Nyaeta kahiji mukjizat, kaluar biasaan dihususkeun para nabi para rasul, karomah eta mah keluar biasaan anu dilungsurkeun ka lian ti rasul nyaeta wali Allah, khusus wali Allah. Eta mah kajadianna teh bisa di zaman nabi oge bisa kajantanna teh di luar zaman nabi. Nya lamun aya teh mah cenah ajongan itu ajongan ieu bisa asup ka dieu kana laut kieu. Lamun anjeunna bener-bener wali Allah nya
Hormat we orang teh. Lain percaya kana eta nah lain. Dalamun urang percaya bisa itu nah berarti sakti. Wah cenah sakti ajengan eta mah ta eta lain. Tapi iman teh cara ya. Jadi kacinekana namanya eta urang wajib merenahkeun hate jeung keyakinan kana karomahna maunahna wali Allah jeung kaum awam. Kudu merenahkeun hate. Lain-lain hartina, wah si ieu mah boga kabisa, wah si ieu mah sakti, wah si ieu mah hebat, henteu sanes. Tapi orang teh wah, ieu jalmi kenging keluar biasaan. Tangtos di Allah. Dalamun hiji jalmi boga keluar biasaan, tapi menang sakola, menang kursus, menang sajabana, nu kitu mah lain luar biasa, lain. Da luar biasa mah luar biasa we. Jadi lamun ditakdirkeun ayeuna aya hiji jalmi teu sakola, terus teu ka luar negeri, teu panggih jeung guru-guru anu sohor, anu moyan. Tapi naha hade cenah jelema teh. Nyapan Allah mah maha kawasa. Lamun Allah ngarasakeun pasti ujug-ujug jelema hebat cenah luar biasa. Teu sakola teu itu tapi ngarti. Tanya fikih ngarti, tanya akidah ngarti, tanya ngarti nya Allah. Aya nu nyebatkeun ilmu laduni teh cenah nya. Lamun Allah ngarasakeun babari kitu. Tah kumaha merenahkeun harte urang? Merenahkeun namanya eta urang teh hormat ka anjeunna. Margi anjeunna tos dipasihan rupa-rupa keluar biasa anti Allah Subhanahu wa taala, hormat. Sanes iman sanes. Komo langsung mau sisikeun anjeunna teh wah sakti si eta mah. Wah sakti ajengan itu mah bisa hiber, lain sakti. Harita dikersakeun ku Allah bisa hiber. Harita dikersakeun ku Allah bisa leumpang luhureun cai. Harita ku Allah bisa nerekel kana sebut we upami teh mah gedung anu luhur gitu ta. Pencakar langit bisa naik. Dasaur para wali Allah oge cenah pang hade-hadena pang puncak-puncakna karomah mah lamun geus bisa istiqomah dina bebeneran. Tuh. Nah hanya aranjeunna nyebut kitu nya da karomah mah moal aya lamun teu aya istiqomah dina bebeneran. Meunang karomah teh pedah urang insyaallah urang sadaya pedah genah merenah betah dina jalan bebeneran. Kantun ngantosan we. Laras. Oh entah kitu nya jadi hayu urang manfaatkeun potensi urang sewang-sewang. Nya kasarna malah urang teh moal sisikeun jadi wali Allah. Urang mau sisikeun we urang mah jadi awam. Ya, jadi awam lah. Wa in kana min amatil muslimina fahuwa maunah tuh. Lamun teh mah khariqun lil adah teh ninggang ka jalma-jalma awam muslim pada umumna tanu kitu mah disebutna maunah. Insyaallah maunah teh engke ku Allah bakal dilungsurkeun dina widang naon wae. Dina bab sehat, dina bab naon lah pokona mah. Oh. Ya. Pamit mah kantos aya nu ngadongeng hiji ustad cenah. Bade ulangan isuk pageto teh. Teu ngapalkeun. Doa we terus. Ibadah we kitu. Tinggalkeun maksiat kitu tah. Da cenah naha? Kaimpikeun engke teh nu bakal diulangankeun teh hiji ieu, dua ieu, tilu ieu, opat ieu, lima ieu. 5 soal. Nah anjeunna tuluy cukup kitu henteu, langsung pan dibuka. Oh iya. Iya. Tuh, anger we ngapalkeun keneh. Iya soal nu kahiji teh. Oh iya jawabanna. Buka deui. Oh iya nu kadua. Oh iya. Berarti isuk pagi teh siap-siap we ieu. Langsung ngilu ujian. Alhamdulillah sanaya. Teu jauh beda. Ngan beda nomorna. Langsung good terus. Teh maunah. Lamun anjeunna sanes jalmi soleh. Jalmi biasa lah gitu sanes waliullah. Eta gambaranna pamirsa janten hayu urang manfaatkeun
potensi orang sewang-sewang, insya Allah dina waktuna orang bakal kenging maunah, pitulung. Naon we? Pitulung nalika orang teu boga gawe, ujug-ujug boga gawe. Orang teu boga pacabakan, ujug-ujug boga pacabakan. Ujug-ujug orang teh bisa ngembangkeun bisnis. Bisa jadi investor, bisa jadi naon tah. Urang boga maunah. Ya, boga maunah. Bisa nyolehkeun budak gitu. Padahal mah teu boga nya leresnya. Mohon. Dah bapa nama cenah ukur kuli macul, ukur tukang beca, ukur buburu. Malah bebeunanganna ge teu bisa nyumponan biaya. Tong biaya kuliahna, biaya daharna we. Tapi nah bisa teh eta mah unah eta teh. Nya, hayu urang manfaatkeun ieu ilmu ti ulama urang. Sok urang sewang-sewang lamun urang musisikeun urang teh hamba Allah. Lamun orang soleh, piraku diantepkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah moal nyapirakeun keimanan orang sadaya. Allahu la yudhayu imanakum. Allah moal nyapirakeun iman orang sewang-sewang. Pasti. Ya. Jadi kunci nama iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuluy istiqomah dina jalan bebeneran anu tos ditetepkeun ku anjeunna. Tuturkeun sunnah nabina insyaallah. Hiji saat lamun orang butuh pitulung ti Allah, orang butuh salaresna mah. Kan ieu mah pitulung anu luar biasa. Pitulung anu luar biasa. Insyaallah orang bakal kenging pitulung ti Allah nu luar biasa nu disebut maunah teh. Ieu mah dongeng pamungkas ieu mah pamirsa. Lamun teh mah di antawis pamirsa ieu. Dikersakeun ngurus ngagarap masjid tuluy masjidna teh sisi jalan agung nya lajeng di dinya teh seueur anu mampir alias para musafir. Jadi musafir teh pasti we salat di dinya kahiji merenah genah umat kudu bisa ngajembarkeun dina bag-bagan ibadah. Naon maksana? Maksana kieu khususna dina salat. Ya. Upami urang jadi koi masjid, jadi DKM, jadi pengurus masjid. Upami teh mah masjid teh di jajalaneun pisan kitu nya. Jadi pangliwatan pisan umat. Ulah loba itu loba ieu. Hawatos abdi mah. Ya hawatos ya. Sanes masalah nu kitu bid'ah, nu kitu teu aya ti nabina sanes. Moal medar eta, tapi medar dina ngajaga kahusuan jeung kabutuhan. Kahiji salat kudu husu, kadua butuh jelema. Mohon dan musafir mah tuh mampir pan kedah enggal-enggal deui, muru waktu teh. Nu mawi upami teh mah seueur musafir ulah lamun bade adan teh mah ulah seueur naon gitulah. Langsung we asup waktu langsung adzan, ulah nyetel heula kaset. Nyetel heula kaset tila deui teh sabaraha menit eta. Mohon padahal mah langsung adzan we. Dera ada geus asup waktu salat. Terus ngantosanana umpami bade ngantosan nya tong lami-lami teh. Terus kitu komat, terus. Terus dina zikirna ge omat. Ulah ditarikeun. Karunya panu ari nu musafir teh pan lamun aya asna ieu mah datos tika pungkurnya wayahna robah. Ieu hawatos jalmi teh panuju safar mah eureun transit salat ka dinya eureun pan gentenan kitu gentenan ieu aya nu zikir jeung salat pan kajaba lamun disiapkeun kitu tah tempatna khusus. Ieu mah pengalaman pamirsa nya. Jadi pamigaduh masjid sisi jalan terus komo favorit mah umat salatna diusahakeun kitu ka urangna genah salaku pengurus atuh kanu nyaba teh ngarasa teu kacoceng waktosna. Mohon. Leres ibadah teh kedah husu, kedah lami gitulah. Mohon. Tapi pan ari nuju safar mah priyogi waktos. Ngudag waktos cek istilah nama. Ta umat ulah seueur teuing ritual-ritual anu memang nyalah. Pamitea mah kebiasaan adat urang lembur di dinya nya ari kangaranan masjid sisi jalan mah wayahna nya kedah tiasa ngahargaan. Insyaallah eta ge pahala. Saur imam teh geus salah ayeuna mah urang robah kebiasaan teh. Nya sikirna urang engkeweh kitu tah.
hawatos ya aya nu safar kieu bilih salat-salat aranjeunna teh kaganggu eta ge ganjaran keneh nya ulah ngarep-ngarepkeun teh misalnya la ilaha illallah tarari kan nya jadi pahala yang mudah-mudahan jadi pahala tapi pan hawatos ieu nu salat dan nu salatna sanes urang dinya hungkul anu ti mana gitu jadi salat teh gandeng pisan gitu nya nya gandeng cek nu salat mah punten ya pom sanes nyigeung ya kan jadi hawatos gitu jadi langkung saya atos we pamit mah tos jadi kebiasaan alihkeun waktosna. Rupina sakitu pamirsa anu tiasa kasanggakeun hapunten anu kasuhun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobot sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumurna da jembar pangampura cag sampeureun tunda laeun dipungkas wae ku doa robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.